Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil bad ya Allah. Alhamdulillah. Pasang telinga, pandangan mata satu fokus, tidak kemana-mana ketika beres ceramah, jangan salah tafsir ya, dengarkan dengan baik. Mangga Ustaz. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alamin. Para kiai, para kesepuhan sadayana teh diwiji-wiji sanajan teu disebatan hiji-hiji nami insyaallah sadayana diangkat sebagai guru pribados. Mugia sadayana sing sararehat. Amin. Aparatur desa, Bapak Lurah beserta jajarannya, teristimewa segenap para panitia berikut masyarakat Kampung Pasirut Uhur anu geus berjibaku sasieun sabeuneureun dimulai ngalacai luar jauh ngakeul kejo. Mudah-mudahan kabeh sing jadi kiparat pikeun hapusan dosa urang kabeh. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dina poe ayeuna urang babarengan bunga hate mieli karena dilahirkan sosok manusia anu luar biasa. Bayangkeun Pak, ieu masyarakat lain teh nyahoeun ayeuna usum paila tapi muludan teu kapangaruhan ku paila.
lain terjahun masyarakat aina usum paceklik boro-boro duit cai ge gate dulu sawah baru lah karuhan sawah di imam geus belah tadi dah duit mah geus puguh hararese boro-boro aduh boga aduh teu boga ngomongna bae boro-boro pangangguran nu ngawarung ge lieur nu barek manganja balu duit mau kamari ge saya mah di Jakarta nyareat bukna mah Pak Haji tulungan kumaha ieu warung supaya rame belum warungna iya masyarakat lain teh nyahoeun ayeuna terusum riweuh tapi lebah rek murudan teu pangaruhan ku riweuh talung-talung urang ngalabetan Bapak Kolot haul Bapak Kolot mah boga duit diramekeun teu boga duit mah teu diramekeun tapi lebah murudan mah rek boga duit rek teu boga duit diramekeun bae tempo panitia papanasan kesangan nunggu pahan eueuh nu maedo kadang-kadang aya nah gibring awak sugan teh maedo ngajailan paling dikeun peuting keneh can nyatu kadang-kadang mah ieu rokok BH kaisinan lajuna wadak daripada lembur kaisinan geus nyokot warung tisah warung saha bae rokok ieu lajuna mambayar mah kumaha Allah bae aduh Sina mah hayang ngawujudkeun ieu muludan ku atoh lahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi lain duit leutik pake kieuan bener kok mau nganjor mah urungan teu bakul gede kayak heula Pak ulah geura make dalil situ hantu ku polo ieu cacahannya iya urang kikiran lain duit leutik kori bagi kuat ngebuih-buih tadinya Masya Allah tabarakallah datang lagi di Tangerang sina ngayakeun muludan padahal lamun ditanya kabeh anu berkorban demi muludan tanya ka Nabi Muhammad dawuh henteu jauh teuing ieu boga foto Nabi Muhammad boga di download dina Google nu kaluang lain foto Nabi Muhammad kalah foto Kak Eman ngimpi can pernah panggih can pernah ngan ukur sakadeng-kadeng ti kiai urang teh boga nabi ngaranna Nabi Muhammad kudu diagungkeun ku urang masyarakat ngawiyang kabeh horeng masyarakat teh kitu nya hueun ka Nabi Muhammad dipikir-pikir badong nu lieur ieu urang ieu hebatna Kangjeng Nabi besar Muhammad teu wau can pernah kenal aing pernah ngimpi oh bahan begitu kayak yoki lamun ngimpi dicekek elepuneuk mah seringnya da kumaneh merek molor tara babanya pancokorna bayangkeun Pak jalma nu can pernah wau jalma nu pernah kenal can pernah nempok kana rupana ngimpi ge can pernah cenah doang si kiai ge cenah deui kulah sorangan ge can pernah nempok kana jutruganana tapi kunaon ieu masyarakat dirogoh sukmana ditarik ka sana ielah mukjizat Kangjeng Nabi besar Muhammad mana mukjizatna mana kasaktianna bisa ngarogoh sukma bisa narik rasa ka jalma-jalma nu hirup di asli zaman nu can pernah nempo kana rupana itulah cinta kadang-kadang tumbuh tanpa alasan teu wau can pernah nyoong bogoh matakan santri ieu santri lamun dijodohkeun ku guruna ka awewe pilihan kiai ulah sok nolak ulah ngomong kieu bagaimana aku berumah tangga sementara aku tidak punya rasa ulah ngomong teu boga rasa jadi anyong-anyong mereuneuh dia Allahu Akbar bu kejutan beres ya alhamdulillah punya tengah poe ge muludan malancar bae ieu mah nu hadir loba kabikang loba rangda kitunya Ayah. oh ieu di masjid loba jasa masyaallah tabarakallah bah tuh ibu-ibu mah nu ceramah jojo main khotbah deui nya makana moal bisa ngatur bikang mah ulah-ulah salaki ulah-ulah ku salaki ku pangeran ge bikang mah moal bisa diatur dah oh Allah diberi halis sakituna ditambahan make patlot ku manehna ajo kakesangannya tinggal sapotong be halisna geus beres bu beres
Makanya hadirin rahimakumullah yang berbahagia, urang teh kudu atoh, kudu bangga jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Mentah henteu nya ngajukeun proposal henteu ka Gusti. Urang ku Gusti diciptakeun jadi umat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ih, suatu kebanggaan. Sagedena Nabi Isa alaihi salam, nya nabi nya rasul, menta ka Gusti hayang dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad, makana dikabul ku Gusti sampai ayeuna Nabi Isa teu dimaotan, dikamanakeun, diangkat ka luhur langit. Engke menjelang detik-detik kiamat diturunkeun deui ka alam dunia, ngajarkeun syariat Islam, lain syariat Injil tapi syariat Quran, syariat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Umat Nabi Muhammad mah dimanjak ku Allah. Kajenting hirup doraka, gede dosa, ngaji tara, sholat tara, Jumat tara, ngebah ngariung, ngebagi kejo, pangharap. Imah deket masjid, tanya ho, tiang masjid aya sabaraha. Kerkia masuk ke masjid, gak hese. Anger be, nu subuh mah biasa bayar pemain lama. Aya ke masjid, setahun sekali, Idul Fitri, suka direk sholat, tidur yang nukerken sendal, balik dari. Kajenting hirup gede dosa, gede doraka, asal datang ka Gusti rumah ngaku karena kesalahanna, ngaku karena kesalahanna, ngaku karena kesalahanna, tobatan nasuha dihampura bae ku Gusti Allah mah. Ya urang menyacahkeun dosa lah, ulah nyeung banget. Ulah ka di buku jubah nu kieu make sing doang. Jai ge tilo kikieuan di imah mana Batman. Ieu mah aing make jubah ge atuh usaha bae ka. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cari berpakaian. Dan gudang garam geus rokok lain uyah. Urusan ibadah mah kabeh ge cacahan doang. Bener. Ulah jalma awam budak santri ge subuh teu dihudangkeun mah atuh duha make kunut. Ieu mah lain dong-dong santri kula lamun dihudangkeun, "Woi santri, malolor meh hudang tara dia salat." Atuh kala luar da sieun ka aing, lain sieun ka pangeran. Urang mah ka masjid heula 15 menit ge santri oh bae penasaran diintip bae santri na kaca orang santri aing keur ngintip aing na kaca. Pak anu ibadah bege kadang-kadang teu sadar hatena. Ngabadeg jalma anu salat poho rakaat naon eta coba di. Salat dohor bari nungguan poe pare karena menang sarokaat kadang-kadang mah hujan. Atau doang dikepung jurik pun Allah. Kalau mah ruku mang rokat 3 tang 4 ieu. Untuk sholat anggog-anggogan pan. Kilang kitu ge. Umat Nabi Muhammad mah disadiakeun bae panghampura ku Gusti. Dina segi syariat ringan Pak. Hampura dulur ieu geus asar sebenarnya mah. Sebenarnya mah wajib sholat fardu dina awal waktu tapi wajiban muwassa'ah. Wajib anu dilaluasakeun hartina menang teu awal waktu asal ngazam urang ngazam dina hatinya sejak ngakhirkeun salat dina awal waktu sampai moal sampai kabeakan waktu. Kadang-kadang cenah imam lain waya ceramah waya asar lah dia buku teu ceramah ge kadang-kadang salat jam 5 opo. Di Nurame besok sok ustaden dia secara lengket. Sok wawalian teh wawalian. Asal di Nurame beda harus saeutik yang disebut ahli torekat. Juri, ahli torekat mah lamun di Nurame ngah aja gembol. Kana mun ke imah mah ngahep-hep jerok nyatu kitu. Wawalian kulo dia. Coba bu ulah pokeun beuteung aing mah. Aing geus mesen kos kieu. Hampura kasepuannya ieu mah sungguh ta kos kieu hampura. Sungguh tak kasar hampura punya. Tapi ingat orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Terus ganeng dia lah. Tuh cara bapak-bapak hadir mata rungkul bejuruk beak sapiri. Kasepuhan, punten. Dina syariat Islam, dina syariat ajaran ya. Undang-undang harian ringan umat Nabi Muhammad. Bani Israil, umat-umat Nabi Allah Musa alaihi salam. Dina bab suci beda jeung urang. Itu malah mun ibadah di jalan aya tai manuk nyecrek kana bajuna. Eta ngabersihkeun teu make cai, dikeureut lebah baju nu aya. Kabayang teu lamun tai manuk aninggal kana ceuli. Lah seuri mikir tolong. Umat Nabi Muhammad syariatna ringan. Arabot susuci aya 4, bisa ku cai,
bisa ku bantu wa ma fi makomihi aya bisa make tanah bisa make dabang para nyamak kulit bangket teh ya sapertos urang bade salat ka masjid di jalan dicak teh kebo najis pan teu kudu riweuh teu kudu digarek tandekeun kana cai keran kurang bersih gesekeun kana beungeut mitoha atuh lagi deh kita macam menang angin tam Oh, deul. Bu, Bu, sampaikan masuk toilet saja untuk syariat Islam itu diperhatikan tentang kesehatannya. Sunnah, nak lamun naik asup ke jamban, ke toilet, sampean ke caheula, nyawa sampean. Sokor meureun di mana? Ampura kasepuhannya, ampura. Iya mah sunnah nah lamun urang rek asup ka jamban suku kencah heula. Why? Apa alasannya? Lantaran suku katuhuma saraf-saraf gedena nyambung kana jantung. Khawatir lamun asup suku katuh heula di jamban seueur kuman baksil amuba dan sejenisnya nanti naik lewat saraf nembak kana jantung. Komo geus aki-aki mah kahayang loba ka mampu hawa. Cacahan ngandung, pugu tanaga jadi sewa. Buka pamajikan hiji ge teka tanagaan, kadang menuju bisa naik, teu bisa turun. Kadang-kadang ngarugakeun mana ti luhur beuntok. Matakan sunnah anu kenca, heula seandainya aya kuman dan sejenisnya teu langsung nembak kana kan? Kadua, lamun urang imam di belah handap heula banjurana ulah langsung kana sirah. Kenapa? Karena darah itu cenderung mencari tempat yang dingin. Lamun di banjur sirah heula berarti tiis. Kayak getih ti handap naik nembak ka luhur saraf otak. Dasar mah geus kolot, geus teu nyoh loba pikiran. Tekanan darah tinggi, engke pepes. Pembuluh darahna matakan loba nu sok ngageledag di kamar mandi teu katulungan langsung maot eta teh lain pepes ku sebab ngageledag memeh ngageledag geus pepes heula ieu saraf besarna makana ngaji sing bener supaya kaharti kan jadi ibu mah ngaji na ngaji horek doang katakan kula mah cenok loba dalil hadapan di kamar mau bager mau ngangsang paling tai coli sanajan kena ngabahas tentang hukum moal aya nu neurak ka bikang mah. Jajal balik ke dia tanya ku salakina, "Di mana, Neng?" Hadir ceramah, sana ceramah Haji Asep ngabahas naon? Hi, pokona merame. Bikang mah lamun kieu teu rame ngalobrol, moal ngacaram. Katakan mah jelok magahan ibu-ibu lieur. Pernah aing magahan ngaji ibu-ibu aing mah baca kitab sore gitu kan makan markis jambu pantolol. Nah, Bu, sok dibalikin wadah. Oh, palingan gono. Ya, si Haji Asep kajenteng hidung tipe suami idaman. Kula mah ngamodelan wedak pamajikan, wedak doang 5 juta, wedak doang 5 juta. Eta stok 15 tahunan. Atuh lalaki hirup mah kudu mikiran pamajikan. Kita itu diciptakan kuat bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Benar tuh. Atuh teu kudu keprok lain lalaki heh. Oh, batur mah skincare, di facial treatment, iya mah make Kelly. Loba teuing pan hejo dong ketok beunang gebuga. Banget Korea ieu beung Afrika. Masya Allah ya. Urang kudu syukur jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Kurang kumaha bela Nabi Muhammad ka urang ya. Bisi ibu ngarasa geus pangmuludan ya. Bisi ibu geus ngarasa aing bapang urunana. Lamun aing mah cenah moal jadi ieu muludan. Oh, good. Hampura kasebuahan abdi mah rek cacahan muludan we. Diundang lagi muludan we aing mah. Moal cacahan calon dewan calon presiden sabueur teh. Ya buktina mah tiba lagi sagen jadi presiden. Teu meuli beas sorangan mah teu gablok kedo. Duri kejonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa
وصحبه سلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. Mana belana Nabi Muhammad ka urang bisi kieu aing mah murudan ngagungkeun Nabi Muhammad teu wauh ge ieu Nabi Muhammad na bela teu ka kami bisi kitu doang pan urang mah nanaeun menuntut bahasa ibadah bagi ka pangeran minta balasan minta ganjaran minta hayang dibere pugut ti orok geus dibere bae ku pangeran kurang kumaha memeh orok ngajuru biskuit geus aya di warung Cau Amon geus aya di kebon ku ngeuweuhkeun beda kana pamere pangeran. Coba jadi ajar ke pangeran si Husnuzon ulah goreng sangka bae ka pangeran gering karak saminggu bege oh ya Gusti ku kabina-bina aing mah di kieu geura lompat ka rumah sakit kali itu ngabuadeg nu leuwih ti urang teh urang mah leuheung gering ge aya jeung berobatna aya jeung leumpangna kadang-kadang batur mah bujeng-bujeng nya geus mah gering jeung nyatu ge gati terus Bu makana ya kudu husnuzon ka Allah ulah goreng sangka ka Allah. Pan urang mah kadang-kadangnya peci doang hati, jubah doang urang mah doang hati. Kadang-kadang hati mah piomongkeun. Kita masalah mari diingkeun di ruang tamu jeung nyingsianan saya mah horeng tamu. Boro-boro jeung batur ngarak-rak akhlak sorangan gitu bisa. Bener teu Pak? Iya. Urang mah boga samping tamer BHS dipake na ngariung. Salat imam mah jeung pangeran mah kaatlan. Gerak ya Pak, pikirannya segala deh, ulah Pak. Abah tak pumi sebenarnya Cau Amon Bang. Pokoknya masakan banyak. Apalagi bakal lama pumi sadon Bah. Paling dikerok, cepet nak isinan. Barang nyingsiri ke mana leho aing. Barang balik kayu aing, jika anak abah benar cendol teremer. Punten. Terus kan. Urang ulah suudon ka Allah. Ulah bukan sangka ka Allah. Muludan tiap tahun ngaji berang poting ka pangeran goreng sangka bae. Abdi pernah dititah nyarang Pak dari tanah di Muhammad. Aduh abdi punya proyek dia mungkin. Pas wajiran tamu rame jam 5 sore. Orang hujan gede. Aku abdi nyumput di pambeasan. Eta sohibul hajat kadenge terus jadi edan ka aing. Terus dukun palsu atau aing ngahep-hep pae. Amajikan meureun teu tarima salakina hideung-hideung di digogoreng. Neangan aya gareng kae ku aing nyumput. Dina hate terlintas Gusti pan abdi menta halodo kalah dibere hujan gede. Nek suudon tah tapi inget deui kana meunang ngaji. Horeng mah uqtiya ahadun syai'an huwa khairun lahu. Nu dibikeun ku Allah ka urang eta nu terbaik pikeun urang mungguh di Allah. Sing yakin bener bae. Jam 6 abdi kaluar geus eueuh tamu. Lempang lagi ancah-ancah glok SpongeBob. Bener bae. Cik tukang pasak ka Saibul Hajat. Gerak ka dieu untung hujan gede ai kitu. Lamun teu hujan gede kaisinan tamu rame, ieu lauk sanara rasa cik aing yes. Nah. Tanyakeun ka budak santri. Balik nyolatan dasar leungit sabelah betus pan lieur tak kana hulu. Santri mah eta kadang-kadang lamun ada ngerek nyolatan sok ngaruh hutang rokok heula sabungkus. Da aya bahan yo. Samsu 20.000 aya nyolatan 10.000 pan tak mereka. Iya kadang-kadang urang Pak makana dina hikam aya bahasa kieu innama yu'allimukal man'u li adami fahmika anillah fi ketika Allah mere ujian ka urang ketika Allah mere cobaan ka urang terus urang ngarasa nyeri ngarasa sedih eta nu salah lain Allah jahat ka urang anu can ngarti kana sikap Allah urang totorekatan lain titah Allah doang titah ngarti kana sikap pangeran ka urang rumah tangga puluhan tahun lain titah deukeut barang sare doang lain titah ngerti dengan pasangan dengan sikap pasangan dasar aja ngahiji bagi hees berang penting itu saling mengerti sikap masing-masing pasangan mah baruncah Kak loba nu kepisahan geus incuan paham
laki ulah geura gampang ngomong sia teu boga akhlak durhaka salah. Kudu ngarti eta teh lain pamajikan durhaka, lain pamajikan teu boga etika, eta teh pamajikan keur capek sakieu ngalampiaskeunna. Makanya jadi suami jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami karena wanita pun ingin mengerti. Wah, cik bikang karak nak kayak bikangnya. Sekarang aing darah rengkel. Sebenarnya mah bahagia sama berdarah rengkel ya benar. Tadi gue mau ya gitu. Udah aneh kan. Kuat enyo. Bo. Makanya kasepuhan puntennya lamun pamajikan ngajak pasea besok dilayanan geus eta mah malaikat kudu bener bae. Abdi kan lamun pamajikan ngajak pasea sok hees. Udang mah repe cek aing batuna soak meureun. Pokona mah nek sarjana nek profesor semal mah dia ka bikang moal. Moal. Jadi lamun pas pamajikan ngajak pasea mundur bendes, mundur. Mundur itu tidak berarti kalah. Agustusan dari kamang nu menang nu mundur wah. Hai Pak Kiai sok pasea, atuh pasea aja nyelin robot. Atuh keur pasea hirup mah. Soalnya dari rumah tangga mah kudu hebe pasea mah sebab eta mah rukun sono. Ih jajal ya urang pasea teh jeung mamajikan terus damai deui beda dipake ge pelom. Kenik bae-nya. Benar, Bo. Sebagai sing pekat. Ini soal perasaan. Lamun pamajikan mah tidak tulang rusuk lalaki. Jadi lamun mereka bener ke pamajikan ulah langsung dilempongkeun. Diayun be diayun. Kajen teh bikang ustada, sarobae, olo-olo. Sarua bikang mah kitu. Lamun lieu nyai sayur asin teuing ulah ngomong kieu. Asin amat dia sayur baru kakarak. Salah, kahuruan ka imah. Kayak bikang mah kieu, heuh, hirup da bisa na maidok. Ka mah can puguh bikung. Punya dipanggilkeun di kamar kakak mah nyayur hasem di kuniran. Udah mah kieu. Lamun sayur asam teuing kieu ngomongna geulis, pinter, bager, gerak ka dieu. Ieu ti mana mah sayur uyah namanya raos. Iya nu hese ge ngarti, ngarti. Kadang-kadang pan kieu. Apa yang ada dalam kita belum tentu seutuhnya milik kita. Kadang-kadang kita ditakdirkan hanya untuk melindungi, tidak untuk memiliki. Iya. Karena itu son. Bu, ya jujurnya, Abdi pernah kapalingan saya. Dan serikeun. Kayak kapalingan yang serikeun tololnya. Abdi pernah kapalingan sanyo. Aduh abdi ngadoa, dan nyeri hati. Bu, make hijimna sor sagana. Allahumma farij jam'ahum, Allahumma sakit sabrahum. Allahumma ahlik man zalamani, ya Allah hancurkeun maling sanyo aing. Saminggu teu balik-balik. Aduh abdi datang ka nu guru, minta bantuan. Bah, coba ieu doakeun nu maling sanyo supaya balik deui. Urang dia ge kapalingan sanyo, Bah. Eta nu maling kurang nu mantak maling ge atuh butuh tah kudu nuhun dia ka nu maling teh kudu nganterkeun sia boga sanyo batur butuh teh boga sanyo di mana ge inna masodaqatu lil fuqara di mana ge nu gablek mere ka nu teu gablek aing ngaheuleuh ar pula teh eleh ngomong Pak abdi mah lain nyeri hate di paling sanyona sanyo make kebeuli ieu balik di pasir tuhur ya nu nyeri hatena hiji eta nyokotna ku teu bebeja. Coba nana eta guru ngomongna hiji justru eta maling lebih berakhlak mulia daripada sia. Nyaho dia keur molor lamun bebeja engke sia hudang ngaganggu. Makanya dicopot teu bebeja eta lebih berakhlak. Beuh cai lieur di guru. Depan kieu Bu, puntennya. Makanya Pak, hirup mah kudu yang kurunallaha qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim kudu sadar bae urang teh ditinggalikeun ku Allah, dikendalikeun ku Allah. Lain yaqulunallaha lain berarti urang kudu Allah-Allahan bae. Kadang-kadang aya nu sebut Allah-Allahan hatena teu sadar ka pangeran loba ieu. Da lebih dimujikeun illallah, illallah. Kadang-kadang
Maksudnya selama 24 jam HT online. Sadar, coba sadar. Woi, sadar. Jangan polongo. Ayolah kawan. Ibunya polongo. Polongo teh kieu ditahan anak beli sabun datang sabun colek. Nu hese ge sadar bahwa yang ada dalam diri kita itu hanya amanah, hanya titipan ketika diambil oleh Sang Maha Kuasa. Apa daya kamu nggak ada? Katakan sih ada nu usaha mangga, wayah asap kasab, wayah ibadah, wayah sholat. Ngan ingat kasab kurang ku Allah, hasilna kenging Allah. Ulah sampai mohokeun. Loba jalma anu kasab berang penting geus teu mikiran pangeran, geus teu salat, geus teu Jumat. Ngomong ngabelaan anak pamajikan, can pogo anak pamajikan nu dibelaan ku dia, belakan dia doang dia ke pamajikan. Kadang-kadang berang penting dia usaha nyeun imah 2 tingkat, lebah rek disalamatan paek salakina, sanu senang. Anak di pamajikan, kadang-kadang pamajikan dia dikawin ku babaturan, nyelak dia kana hulu angan. Coba Allah, hei. Allah. Kayak kamu edan baik ngomong sorangan. Kampura kesepuannya, kampura berusaha ya kadang-kadang. Coba Allah. Hei dusun, nyebut Allah nabi wirhana kula hilu kaluhur. Tiba-tiba heula nyebut Allah. Aya wawan bae. Biwirhana tahan, lamun biwirhana gacok aya wawan Allah. Mungkin sholatnya teu sah sebab syarat sah takbiratul ihram aya 16. Dengekeun lagi na. Lu nyek bae. Kokong ngaji mal poe kudu kitu euy jero. Kira kudu aya keneh lipen. Da eta hail ngahalangan cai. Dusun. Dusun mereka kolotnya. Syarat sah takbiratul ihram aya 16. Hiji kudu kulapan Allah. Kedua kudu kulapan akbar. Ketiga kudu tartib antara Allah jeung akbar. Temenang di bodi akbar Allah. Ulah manjangkeun hamdah lapan Allah. Ya. Temenang Allah. Temenang manjangkeun be lapan akbar. Temenang nasjidkeun be lapan akbar. Temenang nambahan wau hirup atau poe antara lapan Allah jeung akbar. Temenang nambahan wau sama tas hamdah lapan Allah. Allah ulah kunan aya wawan bibir nu handap gacong Allah nah disebutkan bibirna dusun bet ieu urang horeng hirup komeaneun kenehnya komeaneun keneh bener Bu bener Allahu Akbar. Genteng makan abunya. Kagenteng kurang hirup balangsa. Sing konaan tumari makan apa padahan ti Gusti. Ulah neangan kesenangan hirup, maning neangan ketenangan hirup ku ibadah. Jasana dan diteangan ge kesenangan, keurna pangi jeung kesenangan. Mungkin paeh ge hese, jambung bung paeh hook. Hook mangi senang. Jeung deui jalma mah sabenerna nu senang ka pasang-pasang doang. Cik masyarakat senang amat, tadak jarang unggal poe, cek naik mobil orang batur mah berobat jalan daek. Tamat duit nanan bisa dibeli, betul, tapi belum tentu yang dibeli bisa dimakan. Kadu bisa melina doang, akan mata bisa aja kencing manis. Sate embe bisa melina doang, akan mata bisa aja ulah cenah darah tinggi. Kaju parab na isuk sore undur-undur. Mending urang aku sambel. Aku encok sambil jadi ibu ngabeak baenya. Geus urang mah nikmati bae nu aya, sing loba syukur ka pangerannya. Aya kejo hakan kejo. Boga lauk aku melepunya. Mulung ge kata karonnya. Penting mah hate tenang, kajeng dahar jeung daging sapi. Hate tenang mah kabeh jasa laki kawin deui moal jadi daging. Daging nu aya beak bagi ngalamun geus. Kajenteng kahajen belum dapuh tapi senang salaki bager pamajikan karunyaeun anak nurut tenang kalau eta mah makana hirup pamaning di lembur kasepuhan di kota Mariot katakan deuleu ayeuna mah loba urang kota meulian tanah di pinggir pantai ku hayang tenang tah hirup di Jakarta banyak panas boga duit 50.000 sohor doang paling dahar jeung cai sayur hasem
Di lembur mah aduh 10.000 lembut di KPSR biasanya hayang dahar jeung daging ala tutut hayang dahar jeung sayur ala iwung beak iwung hirip ku dia gantar tah senang di lembur mah rek ngising belang ka kebon batur hitung-hitung jariah pupuk jamu pupuk tangkal cau ku tai ge bagus komo ku tai RT di Jakarta mah be urang nek ngisingnya kudu mau duit receh abdi mimitian kantor tatangga murong ke bandara ke toilet keluar diminta duitnya gelut abdi bu aduh pikir tai-tai aing ngahejeun uhun bantuan selon tayu mulak sorangan naik ai keluar diminta duit mending pas saya untung di elingan cik babaturan cik mah Jakarta lain gaju geura bere berapa pak 5.000 aja ustaz dibere 10.000 pulangan aing ngisi mibeng aja dong gas mending di lemburnya senang di lembur mahnya cik paribasanya ku jantung-jantung tahu mah bisa nggak hotspot